hiji tah ibadah nu capek, dua aya ibadah nu nyeri. Naon ibadah nu nyeri? Disunatan. Nyeri kitu Iqbal disunatan nyeri bu. Naon buktina? Kapok. Tuh hayang-hayang dia disunatan. Sok bayangkeun ku ibu geura. Bayangkeun ku ibu lamun disunatan nikmat sok. Ceuk salaki ibu teh asa ingat aing keleutik disunatan asa ku nikmat. Asa hayang disunatan deui. Itu beak yang ibu-ibu meureun. Moal kabagean nya saprofilna heuh amit amit. Nyeri disunatan teh. Wah, cenah Iqbal budak ayeuna mah teu nyerieun ieu. Bahkan bisa selfie, ayeuna mah modern nya panya. Aya dokter sunat. Bahkan aya suntik baal heula dibius. Baheula bu boro-boro dokter sunat, boro-boro suntik baal dibius, disunatan ge ku kusaha? Ah, ku bengkong. Udah kejebeng mah ngarongkong. Nyeri disunatan. Tilu aya ibadah nu nikmat. Naon cenah Iqbal ibadah nu nikmat? Nikah. Nikmat gitu Iqbal nikah. Nikmat. Naon buktina? Eueuh nu kapok. Akang nyengir tuh. Sok rasa laki ibu tawaran deui. Kira-kira Kang lamun ditawaran di ku pamajikan arek mah Kang? Arek mah? Kudu asa-asa nyebut arekna oge. Sieun teh diampihan ka imah meureun. Ya Allah. Nikmat ibadah nikah teh sesuai jeung kalimatna Kang Gali. Nikah. N-I-K-A-H. Enna nikmat, ikna istuning, kakna karasa, akna aduh, akna haneut. Dicing ngejan kali tong milu seuri ieu urusan 20 kali kieu ieu mah. Ya Allah, nikmat nikah teh. Betul Bu? Leres. Bahkan lamun dicanda tina fiil Madinah nun kaf ha nikah nun kaf ha nun dimustaq ku ulama tina naon nikmatun minallah. Nikah teh nikmat ti Gusti Allah. Bahkan saking ku nikmat-nikmatna pan masya Allah ya Rabbana kumaha teu nikmat jadi panganten Kang Gali geura enjing rasakeun. Kang Gali na keur makasep digasep-kasep, mungkin calon istrina keur mageulis digelis-gelis, betul. Disandingkan di pelaminan bagaikan raja dan ratu sehari, betul. Bahkan aya geuning laguna khusus jang panganten Madinah qasidah aya Bu? Aya. Duhai senangnya pengantin baru. Tah, di Cianjur mah ngajawabna kieu Bu. Norolong kakolong cenah kitu. Sok turutan meh geunaheun. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau. Sok kan totolongan we akan sok. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Kita gitu kok totolongan kan terus. Nah cenah Iqbal ngajawabna norolong kakolong. Kang Gali isukan teh beres hajat isukan ke peuting teh rek norolong kakolong ranjang. Sabab naon Kang Gali geus nyiapkeun bakakak. Disimpen hanapeun ranjang. Meh naon meh inget Kang Gali teh beres hajat rek norolong kakolong ranjang sabab rek nyikat bakakak. Engke geus beres nyikat bakakak Kang Gali bakal inget di luhur aya sikateun hiji deui. Naon lanceukna bakakak? Naon eta? Bakekok. Ayeuna nanya naon bakekok? Bakakak brewok. Ya Allah, nikmat nikah teh Kang Gali. Nikmat nikah teh masya Allah. Saking ku nikmat-nikmat, nah bukan loba panganten anyar ngadak-ngadak marondokan leta.
bener henteu. Manja keur pangantenan mah rek sarege Gusti nu agung pan maklum ai panganten anyar mah pemain baru Bu, amatir can bisa canyahonan naon. Gaya ka jeung ibu mah jeung bapak ieu mah pemain kelas berat hungkul ieu mah tanpa ada kode-kode sikat langsung. Pari panganten anyar mah bingung beureungan mimitian lagi nyapanya geus sare duaan bingung ieu kumaha starna. Atuh teh Sepia teh ngagoro kakang galih kulan entan aten enti naon ieu teh entan aten enti naon kitu sing bener bujang atul saeuti atul bujang ge panganten bebeja kukang galih dipanggarokeun geura ajaran ku ibu kepeuting ngomong ka salaki Pak atul bujang saeutik digaro mah cobaan heula goreng hate ka salaki teh nyamit amit atuh cobaan heula ada salaki bakal nyaaeun dipanggarokeun apanya dipanggarokeun ngantina beungot garo sia sorangan manja hirup teh hayang kacai ge pan anong kedeu hayang digandong di bebeja tukang galih teh Sepia isukan digandong KWC ajaran ku ibu hayang KWC coba beja Pak gandong hayang KWC digandong mah cobaan heula mit amir digandong ngan palbalong panto dibobotkeun mantau sia sorangan nikmat jadi panganten teh Masya Allah. Jadi teh ku dipapatahan teh Kang Gali sebagai calon panganten baru apa urang ieu panganten bari Kang Gali macannya mana naon atuh encan Kang Gali betul. Jiku di papatahan saha atuh teh. Calon panganten baru apa panganten bari? Keun Kang Gali mah keur calon panganten baru bunga atuh. Suka rek menang daging bakso. Ieu ku di papatahan mah ieu panganten barimu. Bener henteu? Leres henteu? Ngan Kang Hade Kang Gali memang nikah teh ibadah nu nikmat tapi singkah hade Kang Gali entong jongjon teuing dina kanikmatan pan disebutna ge naon bahtera rumah tangga betul ari bahtera teh naon halo bahtera teh naon bahtera teh parahu nu ngaranna parahu berarti cicing luhureun cai dina lautan betul di mana eta parahu maju berlayar mustahil lamun eta parahu teu beunang kana ombak rek leutik rek gede pasti eta parahu bakal beunang kana ombak betul begitupun rumah tangga Kang Gali rek leutik rek gede pasti aya problematika permasalahan dina rumah tangga betul leres ibu osok parasea jeung si bapak osok dur jeung si ibu osok wajar dengar di rumah tangga menyatukan dua orang dua kepala yang isinya beda-beda leres henteu ngan aya elmuna ketika terjadinya perselisihan di rumah tangga, ketika ada pertengkaran di rumah tangga, kumaha cara menghadapina? Aya ilmu nanti Kanjeng Rasul. Hoyong diwartosan. Bahkan paling mendasar faktor perselisihan di rumah tangga nyaeta faktor ekonomi. Leres? Ya Allah Bu, lamun caroge ibu angkat damal heueuih nyandak artos bunga henteu lamun salaki ibu balik gawe mangkat gawe balik gawe heuk teu mawa duit atau henteu. Inilah Pak bukti istri-istri pengkhianat. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di astagfirullah. Nakuan ini najong kasalaki tung keripik ahai urat bawang diwiring nyungcung tagabdag duit kasalaki ngajak perang
mun salaki duitna carang kasalaki unggung wang-wang di dapur meni trong treng terang budak jadi kabalerang mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari butak gita kebirit ngabibita sayang beri dangukeun Pak dangukeun jagalah istri jangan kau sakiti tangisnya istri, tangisnya bidadari. Dangukeun ibu ayeuna. Jagalah suami, jangan kau khianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tanjung samping. Asongkeun jubur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayana kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus malenung naudzubillahi min ketika terjadi perselisihan di rumah tangga aya ilmu ti Kanjeng Rasul cara menghadapi permasalahan di rumah tangga hoyong ilmuna ya bekal jangkang gali oge ketika Kanjeng Rasul nikahkeun putrina Siti Fatimah kasaha ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha beres ijab qabul digerawan Sayyidina Ali ku Kanjeng Rasul Ali ka dieu anjeun Fatimah ka dieu labbaik Gusti aya pikeun saeunaon hei Ali engkau sekarang sudah menjadi seorang suami Fatimah anjeun ayeuna sudah menjadi seorang istri mohon Gusti teras kumaha ye Ali Fatimah kaula nyepeng salembar rambut Rasul nyepeng naon salembar rambut mohon Gusti teras kumahakeun eta rambut teh sok Ali cepeng tungtung rambut nu luhur ku anjeun dicepeng tungtung rambut leluhur ku Sayyidina Ali dicepeng ku Sayyidina Ali Fatimah ya tungtung rambut nu hiji deui cepengan ku anjeun dicepeng tungtung rambut nu hiji deui ku Siti Fatimah kabayang teh caritana wah lemot atuh Sayyidina Ali nyepeng tungtung rambut anu belah dia Siti Fatimah nyepeng tungtung rambut nu belah ditu kabayang jadi Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah nyekel tungtung pada tungtung tina eta rambut terus kitu kumaha cek Kanjeng Rasul Ali bedol ku anjeun di bedol eta rambut ku Sayyidina Ali Siti Fatimah merean kahartos Fatimah bedol di bedol ku Siti Fatimah Sayyidina Ali merean kahartos teh maksudna kumaha Iqbal tong pa bedol bisi begitupun dina rumah tangga saurang aya anu emosi saurang kudu ngele lamun duanana emosi sarua ngahurungkeun korek di pom bensin kumaha kajadianana ngejelebur kahuruan terus teh kahartos teh ya lamun duanana pa bedol eta rambut bakal begitupun di rumah tangga lamun duanana emosi yang dikhawatirkan terjadinya perceraian betul leres saurang emosi saurang kudu ngelehan pamajikan emosi wayana Pak urang sebagai salaki kudu bijaksana urang pamimpin di rumah tangga sok urang ngelehan sabar ngaranna pamimpin mah kudu loba sabar betul henteu diomongkeun dicaci dihina sabar we jadi pamimpin mah dan meureun salaki urang ge jalmi batas kasabarana aya betul Pak leres henteu di mana salaki urang emosi ibu kudu ngelehan kumaha sing bisa ngahibur hate menjadi salaki lamun konsep penyelesaian masalah di rumah tangga diterapkan model itu insya Allah rumah tangga tetap adem ayem remah sakinah mawaddah warohmah repeh rapih betul yes. Ya Allah dapat
lamun orang balik mau duit dan juga raja atuh orang teh segala ditawarkeun oh capek ngopi badek dipandamelkeun iba keula mah ke Cihaneuti ti pangnahurkeun cairna da salaki balik mawa duit coba lamun salaki balik teu mawa duit wah korban bersuara iya kan 10 meter deui rek kana lawang pantok asa rek perang jeung Israel kan aslina eta meong congkok geus ngadaul ngalawang pantok bari tutunyuk curiga aing sia cuk salakina naon ieu teh can balik can nepi ka imah can main curiga wae pasti akan teu hasilnya dingsanya leumpang leuleus Bu, maaf dong disangka ketika suami berangkat bekerja niat untuk berusaha mencari nafkah untuk anak istri teu hasil beban yang salaki mah leres tepat beban Bu mata lalaki mah lamun aya kapusing loba mikir cici ngopi ngarokok bari mikir kumaha ngabagjakeun anak pamajikan teh mikir lalaki mah tara loba ngomong loba mikir mun awe mah tara loba mikir wak we ka salaki teh bener betul aya di dalam kitu nu mana jelema amin teh ya Allah ya Rabbana Bu beban salaki mah kudu nama Bu salaki berangkat usaha berangkat digawe heug teu hasil pan beban yang salaki ibu nu tadi teh salaki ke emosi ibu sing bisa ngahibur hate salaki leres teu Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam akang alhamdulillah geuning ngantos kuih muhun nyai geuning leres kitu pun naon akang hampura nyai hampura naon akang teh mangkat ti isuk balik wayah kieu niat gawe nyangan duit heug horeng teu hasil nyai hampura akangnya akang teu sawios-wios nu penting mah akang uih berkah salamet cukup jang mama mah keun akang geus ngalaksanakeun kewajiban ikhtiar hasil teh na urang pasrahkeun ka Gusti Allah akang sing sabar geunah hate salaki digitukeun betul betul teh kan saya telah ibu mun kitu saya teh ibu lamun kitu sok kitu tara bagus saya harus dipegawai itu atuh saya osok itu darah ya Allah curiga aing mah sia ning nyaho leupang leuleus keur masalah kita capek heug teu hasil beban pikiran tambah disambut ku pamajikan model kitu panaek emosi salaki meureun betul kan cek salakina bari tutunjuk bari popolotot aing geus sia hayangna kumaha ayeuna tong molotot kitu atuh kang biasa we geus hayangna kumaha ayeuna aing capek ieu lain akang udah batur mah ya Allah ya Rabbana rumah tangga karek 1 tahun 2 tahun geus marah raju ngomong sia tadi hayang maju kitu mun aing ngangan roda urang dorong bae kahana kali itu kayak gitu akang penting kamari Allah ya Roban keur pangajian di mana Kang Adam aya ibu-ibu lempang teh bongkok nah kunaon kitu kongkorongna akang 6 kilo urang mah boro-boro kongkorong 6 kilo anting ge nya sabelah deui nah ka mana sia teh sabelah di kapan dijual ku sia jang eupan museup aya samuseup di aya ku aya nya sugan teh masuk kamar ada ngusupna kamana ka empang jurig-jurig empang tadi dieu meureunna ibu hei bu ari cara ibu nu sok nguseup sok dicarekan tara sih sok dicarekan tara sok dicaram tara sok diwagel tara ngawaron teu geus antep capek-capek tadi waromanya banyak da nguseup mah karesep betul awas Bu, suami itu perlu hiburan tenang, tukang musik dibela pupurin tenang maaf Bu, laki-laki juga perlu ada hiburan atuh hirup tukang musik, ayo teh hirup pae kok ada kumarek musik, geus pae Bu,
keun salaki boga karesep boga hobi nu penting karesep salaki teu mempar tina aturan agama teu ngalakukeun doraka teu ngalakukeun pamaksiatan ngalaksanakeun kewajiban keun antep leres kan da kumaha atuh dabu namina karesep mah hese dicarekanana model kana ngarokok geuning Pak nya ieu sim kuring perokok berat ya sadinten sawengi sim kuring bisa 5 bungkus sehari semalam Kang Adam 5 bungkus ayah karek 2 bungkus kamari kuring aja di Karawang di Muhajat sami Muhajatnya mereka teh saselop Kang Adam di Karawang emang di Karawang gitu wah di Karawang kamarina deui sampai di Karawang di Tangerang saselop di nya biasana gitu anya ari di dieu di nyengcret teh biasa mah nya atuh biasa atuh ieu kana ngarokok Pak kurang kumaha coba pamarentah nyaeun aya tulisan dina bungkus rokok naon merokok dapat membunuhmu leres teu eureun teu ngarokok urang henteu da salah nulisna oge merokok dapat membunuhmu aku yang merokok ya kamu yang terbunuh teu cukup ku tulisan aya ku gambar geuningan bener henteu leres henteu gambar tangkorak gambar tikoro di black dada di black naon tujuanna nyingsieun kan sok ngarokok supaya eureun ngarokokna leres eureun teu urang ngarokok teu da urang ge apal nyapanya hukum narokok teh nyaeta makruh hukum narokok teh nyaeta makruh mata kudu didudukan bener henteu rokok teh hukumna mata kudu diduruk nya ari teu diduruk mah ieu rokona aya keneh makruhna aya keneh kan coba lamun kurang dibuka bungkusna dicokot 1 batang demi 1 batang dikenyot dihurungkeun jadi haseup jadi sakar beak dialungkeun jadi puntung beak ududna beak jeung makruh-makruhna kan matakan ieu sok ngararokok lamun rek ngahurungkeun rokok sok dina hate niatkeun sejak abdi ngaduruk pamakruhan mudah-mudahan jadi ibadah podol gitu ibadah oh di mana ya urut ibadah oh ya Allah ya Rabbal balik deui akhirna para saya salakina capek emosi disambut ku pamajikan model kitu bener henteu cek salakina aing geus mah kumaha ayeuna ngos Kang ari sakena kieu mah geus urang pisah alus mending pisah anteurkeun saka inu maneh tuh kanjing celek orang dieu urang akhirna pamajikanana emosi lumpat pamajikanna ka jero imah asup ka kamar digeblukeun panto kamarna pamajikan urang emosi Pak urang amalkeun ilmu ti Kanjeng Rasul nu tadi saurang emosi saurang kudu nyelehan pamajikan urang emosi urang sing bijaksana sebagai seorang suami heulaan urang sok nyelehan ti heula sabar Pak sabar keun salaki pamajikan urang keur emosi sabar we keun tong saruana keun antep heula sina tiis hatena da keur panas keneh mah boro-boro diajak badami diajak ngobrol nyentak bener henteu leres henteu keun antep sok akang geus tiis hatena sampeurkeun kana panto kamar ketrokan pamajikan urang mah gandeng sateh mamahan wae siapa teh marang disabaran jadi jelema teh sugan teh geus tiis sateh maneh teh tong gogorokan kitu era ku tatangga kadengieun atuh urang teh pan meureun capek hayang istirahat hayang reureus sok urang bari ngobrol hayangna kumaha sih pan ai urang nyalehan alhamdulillah Pak panto kamar teh dibukakeun ngan samping jeung bantal dibabetkeun molor sia tengah imah ayeuna mah emosi keneh berarti keun sabar kan keun sabar
cokot sampingna cokot bantana geuleuh urang ka tengah imah diuk dina kursi ulun urang teh bisa hees da jeung reungit perang jabat tiris lillah kalilaan pamajikan sadar meureuna ingat ridallah fi ridal zauz ridona Allah aya dina ridho jadi salaki Gusti salaki urang bendu ka abdi teu diampihkeun teu diasupkeun ka kamar meureun Gusti ge bendu ka abdi rek minta hampura rek ngolokasi akang supaya leuleus hatena tah tadi urang emosi salaki sabar ayeuna salaki emosi ibu sing pinter ngahibur hate menjadi salaki salim make daster ganti make daster sok siap ngawahan tina lawang panto kamar teh dumpat kana kursi hareupeun salaki urang diu siap-siap angsotkeun daster pangkutamna tong luhur teh saeutik angsotkeun lumpat ibu kurilingan salaki kedip dina kursi teh lumpat bari nyanyi mau bisa mah lagu India kurilingan salakina ngahulung ho pemajikan aing jadi si kajol ieu awas mah kajolongjong nuhun kan atuh nuhun perintah tadi nuhun alhamdulillah sok kurilingan bari temongkeun sok udah halal ieu kembae mamatak doraka temongkeun ka salaki ngan awas ieu urang lalaki ieu kita sesama laki-laki maaf sing moga harga diri kan tong gampang kabitaan kudu kitu pakut dah tahan harga kang jawab kurang diolo orang ku pamajikan awas kang tahan harga kang jawab kurang paling geningan coba awas kan tahan harga kan jawab deh kurang dalilah kalilaan salaki ge bakal nutur da butuhun atuh tuntun ku ibu teh ka kamar mirip juga doger monyet nepi lawang panto salakina gengsi hayang tapi era akhirna nukangan lawang panto pusing pamajikan lila sama panto kamar ditutup si Iqbal eureun nyanyina sabab si Iqbal teu milu asup ka kamarna naon kuring asup milu ka kamar ngadon nonton ya amit ini di dapur jeung kompor gas teh saurang emosi saurang kudu ngele bu ada raya bu sing inget ridallah fi ridho zauz ridona Allah aya dina ridho jadi salaki ridho Allah ridho salaki bendu Allah murka singkah hade yang sing inget surga salaki urang masih kena aya di indung jeung bapakna surga ibu aya di salaki mungkin tah teh sepia saha istilahna begitu harusnya teh sepia ayeuna surgana masih kena di indung bapakna besok ketika terjadi ijab qabul tanggalih ngecapin ijab qabul sah dinyatakeun sah tidinya pindah kewajiban nu tadina surga teh sepia aya di indung bapak pindah surga teh sepia aya di kanggalih
Begitupun ibu, baheula ibu keur parawan kene, ibu keur gadis kene, surga ibu aya di indung bapak. Ketika waktu itu terjadi ijab kabul, ibu sudah sah menjadi seorang istri, pindah kewajiban nu tadina surga urang aya di indung bapak, pindah surga urang aya jadi salaki. Tapi sing inget bu, surga salaki urang masih kene aya di indung bapakna, surga na Kang Galih masih kene aya di Kang Adam jeung ibu. Sampai iraha, sampai akhir hayat. Makanya maaf hai kalian para istri, kalian tidak punya hak sedikit pun untuk membatasi, untuk melarang suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Langsung ayah geningan urang sebagai salaki hayang barang bere ka indung bapa dan mumpung ayah keneh nepikeun susu lumputan ti pamajikan ayah. Maaf, ibu tidak punya hak untuk seperti itu. Karena apa? Surga suami kita masih ada pada ibu bapaknya, tapi surga ibu geus eueuh di indung bapak. Tapi aing jadi salah kahartos. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana simkuring keamanatan kupun guru di mana naos tos kahartos kedah entos. Adik kuring kudu ngomong naon di pan geus ngarti meureunna. Kahartos pisan. Kudu tiga. Abi teh ngusnya. Kahartos pisan. Tah, cek guru kuring lamun ngaji geus sajam can keneh kahartos mending keneh entos. Da percuma ngawangkong 2 jam kita ngarti-ngarti wae mah atuh. Lanjut kita lanjut. Tos sajam ya. Lanjut. Tapi hampura Bapak Ibu sadayana simkuring ayeuna tos teu kiat pamilang henti saja. Karena kondisi tos capek da alhamdulillah gotik-gotik oge laku alhamdulillah. Oh kita tanggal hiji mulut bu pak simkuring san libur-libur nepikeun ka ayeuna. Mata pamajikan mata raka cabang ayeuna teh. Asli bu alhamdulillah kuring status sudah beristri. Alhamdulillah dikersakeun kabeneran boga pamajikan teh awewe pak. Alhamdulillah tahadus bin nikmah pamajikan kuring teh 2 lanceukna teh dengkeun heula ti heula dia da gareng hate kitu kapan kuring mah can beres ngomongna oge pamajikan kuring teh 2 lanceukna geus hati heula pak lanceukna 2 maksud teh kitu ai pamajikan mah karak hiji pantenya oh jodoh pati bagja cilaka angin Allah apanya kenyangka harupna bahkan pamajikan kuring mah sok omat-omatan ka kuring pak bu awas cenah loba kacaritakeun loba mubalik sok nyararandung cuk kuring baturing ngandungna aya di carekanana kumaha ieu teh awas ulah kitu moal ieu amah henteu teu kitu moal aman neng moal sok sing percaya ka moal aman moal bebeja can kuat dicakar aing mah ya Allah ya Rabbana lanjut asli teh terus saja lanjut sanes kunaon ibu bapak Kang Adam ari leuwih teuing ti sajam teh hitunganna lembur kajian kuring lembur kajian mangga ari daek nambahan waktuna maksud teh tuh si kotar kana duit tara asli bu demi Allah pak wallahi billahi tallahi nu ngaranna si Iqbal demi Allah teu beuki ampo hah bosina Untuk ari sautik mah. Lanjut asli sok ibu-ibu si jadi istri solihah.